tahun kamari boga kodoanin kemudian datang ke tahun ieu can kapuasaan datang ke Ramadan deui can puasa can paleta teh wajib kodo nya engke sawal ka ditu nya wajib kodo nya wajib idyah ya kuluhum Arbatun hari bagian buka aya opat hiji maya zamu fil qada wal fidyah nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah dua hiji al iftar li qaufina la ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah. Ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak si sarwiti teh kuat mah kuat ngandek buka bae demi anak kudede jeung nyaahnya anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka tak ieu bukana ngarempanan ka anak beusi gering lah beusi muriang lah tak eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu naik tanggal kalapa ka luhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta ka luhur je nyebrang itu teu kuat karena paluasan morosot ya gula tulungan nah ieu urang deuk nulungannya na ge sarua sebab tangkal kalapana ieu teh 40 meter wara ieu tangkal kalapa jadi nyana di 20 meter urang teh nulungannya na teh ieu keur puasa sarua bae nah ieu urang buka puasa nulungannya na buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang bari puasa teu kuat aya ka luhur ngan lamun diantepkeun nya ragag urang tulungan ka luhur ku urang dipapak urangna buka heula bukana urang nulungan batur wajib qada wajib fidyah nomor kahiji nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkaniyat ya Ramadan ahor buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah tahun kamari boga kodoanin kemudian datang ke tahun ieu can kapuasaan datang ke Ramadan deui can puasa paleta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib idyah qadana mah tetep bae lamun manehanana qadaanana 2 poe fidyahna mun kakarak sataun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan ka qadaan keneh bae encan ka qadaan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae qadana mah 2 poe bae ngan fidyahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2 ieu mah kesimpulanana pan baheula ieu mah urut keur ngora di Jakarta teu puasa jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun geus 15 tahun urut gabajidor di Jakarta kuari sadar geus kolot jadi baheula boga qadaaneun 2 poe lain 2 poe sabulan teu puasa
sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun berarti sabulan teh 30 poe sapoe nah saleter kuari geus 15 tahun berarti sapoe 15 liter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos ditung hutang bae angel jadi berarti 450 kali 15 berapa? 45 bener ente sih yang hitung itu nah ai kodona mah tetep 2 poe ngan beasna fidyah nah kemudian gitu lembar kedua maya zamu fil qadadunal fidyah eta masalah eta tadi tak loba datang ka kula simba anu nyana nyusuan karena anak Kiai saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai fidyah apa? Saya nggak puasa katanya bulan Ramadan oh iya fidyah berapa hari sebulan jadi berapa liter 30 kodonya udah emang wajib kodo Pak Kiai wah iya udah iya katanya fidyah doang tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang ai kodona henteu itu sering itu masih mbak-mbak sering jadi si mbak-mbak mapan kurang ngaji orang Cilongok mah nyapi dia henteu kodo henteu lebih parah tuh jadi nggak wajib fidyah nggak wajib kodo nggak wajib fidyah nomor kedua mayazamu fil qadadunal fidyah wajib kodo teu kudu fidyah ieu mah okos mugma alaih teh jelema ayan wajib kodo teu kudu fid iya wa salisu mayazamu fil fidyah dunal kodo wajib fidyah teu kudu kodo saha syekhun kabir aki-aki umur geus 80 tahun 90 tahun anu nya nama diajakan ngobrol ku urang ai sia saha ku anakna tah aki-aki aduh ke ngobrol deui urang geus ngobrol tadi taju urang keluar aya baru 10 menit kadinya deui sasalaman deui jeung nya ngobrol deui sia saha cak ya teh wah ya aki-aki brengsek ge kos tah ieu kos kieu wajib fidyah teu wajib qada geus harapan di mana kos kieu geus harapan ya mah ka pamajikan kayak gitu kan Noel nyana tunang karak biasa pamajikanna ge menang 10 menit Noel deui cek pamajikan euy kakara ge cikeneh ilah kamari tamah jadi lo pohon jasa masyaallah nah iya wajib fidyah teu wajib qada fidyah lagi poe eta bae asal maghrib bikeun poe isuk bawa waka ke isuk maghrib bikeun terus bae unggal poe sapoe saleter kubaca na kiai lamun disabulaneun bae riba ulah lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi maksudna besi rugi kumaha besi nyana menang 10 poe paeh kan rugi 20 liter tak kaditu ayo besi carita ya cari sedekahkeun we sekaligus atuh masalah nya jadi urang mah teh emang barahan ieu sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa nyaritakeun bangsa Indonesia mah artina bener-bener tawadu bener-bener itu laleuleus hate di urang mah lain lalagaan urang lamun dulu di Timur Tengah deredegna jeung segala rupan di urang mah salah dihampura bae pejabat salah dihampura bae dulur salah dihampura bae bude hampura mantak pohara urang luar negeri urang Timur Tengah urang Amerika Eropa dulu Indonesia gak kageteun sebab kunaon sih tilok mararah urang Indonesia
Masya Allah leles nararema di Mekah paling diakui, di Mekah paling diakui ke orang Arab, paling sopan orang Indonesia, elehan orang Indonesia. Geus pokokna moal aya we, moal aya di dunia kos orang Indonesia. Beneran nih lain lalagaan. Urang luar negeri mah tuh menang salah saeutik. Beuh, sukat sikut bae.